Brando Franco Wendah teh mangrupa kreator channel YouTube nu ngaran YouTube-na Windah Basudara. Brando babar di Manado ping 14 Maret 1882. Manehna teh anak kadua ti 4 sadulur. Rakana anu cikal wastana Florence, rai nu katilu Kalorin, sareng nu bungsu Vincent. Disaprak Brando TK, kulawargana milih pikeun pindah ka Jakarta. Lantaran eta manehna saterusna sakola di Jakarta. Pendidikan SD Brando teh di SD Santo Vincentius Jakarta. Diteruskeun ka SMP Marsudirini Jakarta. Sareng SMA di Santo Belarminus Jakarta. Ti leutik Brando geus mimiti resep main game. Game mimiti nu dipaenkeun teh konsol NES Nintendo. Nalika SD, game anu pang dipikaingetna nyaeta konsol PlayStation. Manehna resep anu genrena RPG. Salah sahiji kamumbeutna teh Suikoden 2. Ngan pas waktu sakola, Brando teh teu mulus jiga barudak sejenna. Nalika SMP, manehna remen pisan jadi korban bullying jeung jadi budak anu cicingeun. Harita manehna mindeng dibully sabab awakna anu begang jeung bongkok. Kulantaran eta oge, manehna dianggap aneh. Brando mindeng dibully fisik jeung dilelewe. Ti mimiti dihina secara fisik, nepi ka digulung atawa digebugan ku babaturan sakolana. Kumanehna geus kaalaman, eta hal teh tangtu nyieun Brando trauma, nepi ka embung inget ka sakola. Waktu SMA teh, tetela kondisina sarua bae. Brando masih keneh menang bulian ti batur-baturna. Nepi ka kelas 2 SMA, Brando mutuskeun pikeun moal deui neruskeun sakola, lantaran geus teu kuat deui jeung harepan bully nu ditarima ku manehna. Tapi indung bapana tetep nyarankeun Brando neruskeun sakola. Sanggeus eta, Brando nuluykeun pendidikan SMA ku jalan Milham Schooling ka Seto. Brando milih nuluykeun kuliah di London School of Public Relations atawa LSPR, jurusan Hubungan Internasional. Eta jurusan dipilih ku manehna sorangan tanpa paksaan ti indung bapana. Tapi hanjakal, di semester akhir, Brando kapaksa eureun kuliah lantaran kendala biaya. Usaha warnet anu bapana geus mulai sepi. Lianti eta, indungna geus pensiun ti perusahaan Telkom tempat gawena. Nepi maranehna teu sanggup pikeun mayar kuliah Brando. Tina kaayaan ciga kitu, Brando mutuskeun pikeun neang pagawean. Dina proses nama, Brando ngarasa sorangan, yan geuning, hese neang gawe di Jakarta teh. Nepi ka tungtung nama, Brando ditarima gawe jadi pelayan di hiji kafe leutik ngaranna Nom Nom. Gawe di kafe leutik teh gaji nu ditampana oge leutik. Dina waktu sabulan, Brando nganarima 800.000 tanpa duit dahar. Manehna ngan betah digawe salila sabulan di ieu kafe teh. Kaluar ti kafe Nom Nom, Brando terus neang pagawean anyar. Manehna ngoriling di wewengkon Mega Kuningan Jakarta. Nepi ka meunang kasempatan pikeun gawe di hiji restoran mewah nu ngaranna Blue Grass. Di tempat gawe nu anyar ieu, Brando menang pelatihan. Nepi ka bisa menangkeun pengalaman jeung pengajaran anu kacida manfaatna. Ngaliwatan eta pelatihan teh, Brando mimiti wanoh jenis-jenis minuman mahal seperti wine jeung sajabana. Kamampu komunikasi jeung pelanggan teh beuki ngaronjak. Mimiti ngarasa betah digawe di restoran Blue Grass, Brando meunang kasempatan sejen. Teu jauh ti Blue Grass teh aya hotel nyaeta Westin Jakarta, anu dina waktu eta keur dibangun keneh. Pajabat manajemen hotel eta teh mindeng datang pikeun tuang siang di restoran Blue Grass. Maranehna ningali gawe Brando nu kacida alusna. Nepi ka datang tawaran ka Brando pikeun milu gabung jeung Hotel Westin. Teu loba pikir deui, Brando langsung narima eta tawaran. Manehna langsung ngajukeun resign ka Blue Grass saenggeus digawe salila 3 bulan. Pikir Brando mah manehna bisa langsung gawe di Hotel Westin, tapi pikiranna salah. Sanajan geus direkrut ku pihak Hotel Westin, Brando acan bisa langsung digawe, sabab masih aya proses persiapan pembukaan hotel anu lumayan lila.
Demi nyambung hirup salila nungguan panggilan ti Hotel Westin, Brando teh gawe deui di kafe nu ngaranna The Dutch selaku pelayan salila 3 bulan. Nepi ka akhirna grand opening Hotel Westin. Tahun 2017, Brando resmi gabung jeung Hotel Westin. Manehna gabung jadi pelayan F&B di restoran hotel. Dina ieu mangsa teh, Brando mimiti ngarasakeun pulih tina life quarter crisis. Manehna menangkeun gaji nu lumayan gede nepi ka 2 digit. Sababaraha prestasi geus kahontal sadila digawe jadi pelayan di Hotel Westin. Brando jadi salah sahiji pelayan terbaik di Hotel Westin. Manehna ge pernah jadi Best Employee nomor 2 di Hotel Westin. Terempi kadinya, manehna ge loba disebut di Westin Hotel Guest Comment. Loba oge review anu positif dina aplikasi TripAdvisor. Saenggeus kurang leuwih 2,5 tahun gawe di Hotel Westin, Brando mutuskeun resign dina bulan Desember 2018. Aya 2 alasan anu jadi dadasar Brando pikeun milih eureun ti pagawean di Hotel Westin teh. Alasan anu kahiji nyaeta Brando ngarasa moal bisa naik jabatan jadi supervisor jeung bakal jadi pelayan terus. Alasan anu kadua mah nyaeta Brando geus mimiti ningali peluang dina dunia YouTube. Harita teh manehna ningali Regi anu boga channel Miao Au. Eta hal anu jadi dadasar Brando pikeun nyieun channel YouTube gaming. Ku bakal nekat saenggeus resign ti Hotel Westin, Brando meuli laptop Asus ROG anu hargana 13 juta rupiah. Ku modal eta laptop, Brando mimiti lalengkah halu ngawangun channel YouTube-na. Channel Winda Basudara dijieun dina ping 28 Desember 2018. Video nu mungarana diunggah dina ping 7 Januari 2018. Ngaran Windah teh tina ngaran keluarga. Ari Basudara teh tina basa Manado anu artina sadulur. Mimiti nama Brando nyieun YouTube teh henteu pede lamun kudu ngawangun channel kusorangan. Manehna pernah ngajak 2 adina nyaeta Kalorin jeung Vincent. Tapi lantaran maranehna masih sibuk sakola, akhirna mah Brando teh ngawangun channel YouTube-na kusorangan. Loba jalan anu kudu dilakonan pikeun ngahontal 1000 subscriber. Salah sahijina dina waktu keur sumangat-sumangatna ngawangun channel YouTube, laptop nu anyar meuli teh rusak. Teu bisa dikukumaha. Laptop Brando kudu asup ka tukang servis salila saminggu. Dina ieu mangsa Brando ngarasa peunggas sareupan. Manehna ngarasa diuji terus-terusan. Malah manehna nepi ka ngeluh ka Gusti. Naha hirupna teh pinung ku kasusahan. Nepi ka manehna datang ka indungna pikeun cacarita jeung tuluy ditawaran enjem duit keur meuli komputer PC. Saenggeus meuli PC, Brando sumangat deui pikeun ngawangun channel YouTube-na. Manehna konsisten pikeun terus ngunggah konten video. Dina bulan April 2018, channel Windah Basudara geus ngahontal 1000 subscriber. Saenggeus 4 bulan bajuang, dina bulan Juni jumlah subscriberna langsung narekel jadi 100.000 subscriber. Manehna ge menang kiriman silver play button di YouTube. Channel Windah Basudara mulai kasohor. Manehna kungsi diajak kolaborasi jeung Regi di channel Miao Au. Dina hiji game nyaeta Secret Neighbor. Malah mah manehna sempet diajak ku Regi naik ka panggung YouTube Fanfest 2018. Kiwari channel YouTube Windah Basudara geus miboga 11 juta subscriber jeung bakal tuluy nambahan. Salila di dunia YouTube, sababaraha prestasi pernah dihontal Windah Basudara. Antarana menang penghargaan salaku channel YouTube anyar kalawan perkembanganana pangmelasatna nomor 8 di Indonesia salila tahun 2018. Brando oge sukses ngagelar aksi galang dana kalawan ngumpulkeun donasi keur kitabisa.com. Carana kalawan live streaming salila 24 jam main game klasik di PlayStation hiji.